Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amad wa khalaqal insana fi kabad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih kode ku panangan. Ningal sadayana hapunten ka dieu sadayana ka panangan. Saat dibacakan ayat suci Al-Qur'an, kompak sadayana Allah siap? Nah, lihat pandangan dia. Allah. Upami ngepeul lirik. Siap? Cobian 1 2 3. Nah, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eta nasi emak bet direnta can ngepeul. Engap Ibu? Ngahaja. Sugan we aya nu mau. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala aydan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum ma bis sama. Hadratul kiram anu ku pribados dipihormat Bapak Ketua DKM nyanong Bapak Ketua DKM, alhamdulillah urang doakeun ku sadayana pamugi mantana sing sehat amin, sing panjang yuswana amin, dugikeun ka akhir zaman amin. Kabeh geus mararawat geus nyalira we. Orencangan atuh ibunya. Aduh, anu salajengna Bapak DKM Matos, Bapak RW, alhamdulillah kalarasan di mah Pak DKM Pak RW na oge ustadznya. Alhamdulillah oge sadayana aparatur pemerintah tinggawitan RT nya dugikeun ka tokoh-tokoh masyarakat sadayana pamugi wilayah ieu diberkahkeun amin. Lanjut mah ya punten bade tumaros heula ka sadayana. Ma punten ku ma ieu waros ya. Punten bade naros ya tolong dibaler. Ma. Halo. Enak mana? Panjang asup saeuti, ari pendek asup kabeh enak mana cik? Enak jeung sesanggawalarna. Panjang asup saeuti. Panjang asup saeuti. PDKM panjang
Cik ieu mama Pak punten walar anu dipengker cik raos mana panjang asup saeutik ari pendek asup kabeh enak mana Pak? Enak asup kabeh. Wah aduh pendek asup kabeh. Nah ieu ibu DKM teh ngajawab dua nana. Iya mah ngaji tong ka mananya. Iya mah ngaji percuma abdi Pak ngajawab 2 jam bahkan sampai ka 3 jam. Tapi telebat sadayana mending keneh pendek tapi lebet sadayana. Setuju? Singkat, padat, baliknya nat ilmu manfaat. Aduh urang dieu mah kana dahareun wae. Gusti anu aduh. Hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah, sadayana puji kasampurnaan puji hanya milik Allah mah. Ingat, puji anu opat, puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Kululillah sadayana puji mah kagungan Allah. Kade urang dieu entong marasa bangga, bahkan atoh lamun aya anu muji ku batur. Nah, urang bahas heula ieu mah. Anu kahijina puji kodim ala kodim, Allah muji ka dirina nyalira. Nya, anu kadua puji kodim ala hadis, Allah sok muji ka makhlukna khususna ka Kanjeng Rasul fa innaka la ala khuluqin azim. Anu katiluna puji hadis ala kodim, makhluk sok muji ka Allah. Ta eta teh sakuduna. Makana mudah-mudahan di masjid ieu mah setiap satu acan komat osok aya pupujian osok aya di dia satu acan komat pupujian. Eling eling umat muslimin muslimat hayu mata can isa pupujian malahan sok aya anu nyebatkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Bahkan aya di dia osok teh anu ngaos la ilaha illallah la ilaha illallah. Eta teh muji ka Allah sakuduna kusabab puji hadis ala kodim. Nah, engke urang bahas ku abdi. Anu kaopatna puji hadis ala hadis. Sok aya kadangkala na makhluk dipuji ku makhluk. Wayahna saur ahli tauhid kusabab sadayana puji kagungan Allah entong diaku. Lamun mah diaku eta pamuji ti batur bisi asup kana takabur kana musyrik. Bahaya. Sabab sadaya puji mah kagungan aduh eta anu imaman manikot sae buru-buru ucapkeun alhamdulillah. Aduh ieu si emak ieu keur ngaji mani gareulis alhamdulillah. Ngan aya tiluan anu lain ieu nararepeh buru-buru uihkeun ka Allah alhamdulillah. Yeuh kusabab sadaya puji mah kagungan Allah. Yeuh mah sombong teh selendangna Allah mah. Sing saha bae jalma sanajan saeutik sagede siki sasawi dina hatena boga ngarasa sombong aing pang pinterna, aing pang bisana ngaji, aing pang hebatna, aing pang anuna tah ngarasa sombong jalma anu kitu teu pantes cicing dina neraka. Saur Kanjeng Rasul dina neraka nu kitu patut mah teu pantes di surga ayana oge dina neraka nu kitu mata. Makana kade bisi aya anu muji kade buru-buru uwihkeun ka Allah mengucapkeun alhamdulillah. Jalma ayeuna mah anu aya oge pupujian leres eta sok aya geuningan kolot baheula mah huntuna teh coplok sok digentos kunaon kumas
Gara-gara iya masang waos ya kumas biasana gesok bak ketut bau hasem tara seri-seri acan gara-gara dipasang mengincit ke warung nyengir sama parat jalan hayang katingali ku batur beh dina waos nate aya ngincit ke warung paling mana di dia warung paling mana ngincit ke warung bos aja di harapan warung langsung we nanya mah aya pedas naon aya es meh katingali ma aya beas ma aya sasa kingituan teh ngaranna teh naon pu dan boga warung nage mung eleh geleng da kabeneran kakara meser naon ieu teh cincin ditanya ma aya beas teu aya ma aya sasa teu aya nu kitu ngaranna pupujian ieu ge katingali ya nu ngararaji seragam pisan ieu geus lalunas acan ieu Masya Allah manira rapih ditiungna Gusti alhamdulillah keur ngaji rapi sote dari balik di dia mah harudak lung we dialungkeun duka teuing ka mana pas isuk-isuk arek ngaji da kudu tangko teteng neangan tiung da anu biasa nganggo tiung mah da katingali ku abdi oge rarapi anu teu make tiung atuh da nyareng soal tuh geus tapi omekeun geus itu ingat ya segala puji mah kagungan ngomong punten halo punten jempling heula ka sadayana Pak tadi abi nyebatkeun la ilaha illallah punten Pak kudu kersa tah ngadawangkeun kalimat la ilaha illallah bios abi ngadongeng Pak yo Nabi Daud pernah ngamanatan kamurang kalihna sareng jamaahna yeuh sia kade maneh hirup teh kudu daek istiqomah zikir menyebutkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah yeuh sia sing ingat urang teh diciptakeun ku Allah jeung dirijekian ku Allah makana tong sieun urusan rezeki urang diciptakan ku saha yo jeung rezekina makana kade ibu-ibu ieu tong pasea jeung salaki urusan rezeki ngan seueurkeun zikir subhanallah wa bihamdihi anu kaduana saur Nabi Daud ka umatna yeuh sia kade anu kaduana dawangkeun la ilaha illallah saur Nabi Daud yeuh naon sababna kudu ngadawamkeun la ilaha illallah lamun mah 7 lapis langit lamun mah 7 lapis bumi ieu sia ditimbang terus dina sabelah timbanganana deui kalimat la ilaha illallah hampura sanajan 7 lapis langit sanajan 7 lapis bumi moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah berat keneh la ilaha illallah daripada 7 lapis langit 7 lapis bumi geuningan kitu tah yeuh anu kaduana Nabi Musa unjukan ka Allah Gusti pasihan atuh cenah abdi kalimat anu ku kalimat eta teh abdi teh jadi mulia tur dimuliakeun ku Gusti Musa baca siah kalimat la ilaha illallah tah geuningan kitu saur Nabi Musa Gusti nah abdi kedah maca kalimat eta siah Musa dengekeun lamun mah 7 lapis langit lamun mah 7 lapis bumi dirapetkeun duanana terus digantungkeun di tengah-tengahna kalimat la ilaha illallah hancur paburintah bencar duanana ku sabab teu kuat nanggung berat kalimat la ilaha illallah tah
tah geuningan kitu paingan atuh guru-guru urang sadayana kolot urang sadayana ngajarkeun ka urang sadayana lamun tos netep antara kaliwat ngadawamkeun la ilaha illallah bahkan dina nalika lamun aya nu maot sok didoakeun ku kalimat la ilaha illallah tah kalimat la ilaha illallah teh disebut tahlil lamun dibacakeun babarengan sanajan aya anu heulai itu dibaca babarengan disebut tahlil cik punten bade naros ka sadayana mah Pak tolong jawab serempak di dieu lamun aya anu maot punten bade naros jujur sok tahlilan tara serius? Anu maut di dia sok aya tahlilan nah itu tadi aya osok atuh rewas di dia mana anu maut milu tahlilan astagfirullahaladzim di tahlil sing horeng sing mana horeng naon kudu kalimat la ilaha illallah lamun aya nu maot didoakeun saur Kanjeng Nabi lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah talqinan cenah bacakeun lamun aya nu maot di antara aranjeun kabeh teh ku kalimat la ilaha illallah paingan atuh da beratna ngelehkeun 7 lapis langit 7 lapis bumi tah lamun aya nu maot didoakeun ku kalimat eta bagja sabab bakal menang pahala dikirim ku dulurna nya ku anakna ku tatanggana saberat bahkan ngaleuwihan 7 lapis langit 7 lapis bumi hoyong lamun aya nu maot didoakeun jeung dikirim pahalana ngaleuwihan 7 lapis langit 7 lapis bumi hoyong mangga geura maot itu tah makana bagja si aya urang dia lamun aya nu maot didoakeun tur dibacakeun kalimat la ilaha illallah ieu masih muqaddimah keneh ieu teh mah wios ngadongeng heula nu kaduana boleh ieu nu terakhir muqaddimah nu pertama zaman Bani Israil aya hiji jalmi yeuh ngucapkeun di tengah padang pasir la ilaha illallah dikersakeun riwayat eta dina singkatna eta jalma teh tetep kudu lebet kana neraka digusur eta ku malaikat dilelepkeun kana neraka sing horeng lawang neraka nu kahiji katutup ku batu bingung malaikat digusur deui eta jalma ka lawang neraka nu kadua katutup ku batu lawang katilu sampai katujuh kabehanana neraka katutup ku batu lawangna malaikat ngocea ka Gusti ieu jalma teh kan kudu jadi penghuni neraka tapi naha ieu neraka bet katutup ku batu lawangna kumaha saur Allah aing nu jadi saksina ieu jalma pernah ngucapkeun kalimat naon tadi la ilaha illallah bari nyepeng 7 batu terus eta batu jadi saksi sehingga teu ridho eta jalma kudu lebet kana neraka sehingga batu eta nutupan kana lawangna neraka tah geuningan kitu la ilaha illallah teh atuh mudah-mudahan ieu panggung ieu bumi ieu genteng ieu kanopi ieu masjid ieu lampu sadayana sing jadi saksi amin siap urang nyebutkeun la ilaha illallah siap kompak sadayana jangan pernah nanggap sepele karena kalimat ieu Pak siap sadayana ku abi dikasih contoh ieu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah breng la ilaha illallah la ilaha illallah la subhanallah kalimatun hakin alaiha nahya wa alaiha namut wa bihamdu insyaallah ta'ala minal aminin
tos kernaun lama-lama oge daripada tengah lalarti KB tos sakitu ti abdi mah wios mah nah teu kaci hah Bacan aya yang benar. ari neme ngabahas naon atuh tos kaharto cik bade naos mak nu tadi kahartos henteu alhamdulillah kernaun diteruskan oge da geus kaharti Kami handeuh. hah cik ahwalar ieu ku bapak-bapak pak sing jujur ieu kaharti henteu saya kan nyebut henteu percuma aing meneruskeun oge teu kaharti cenah saeutik eta geus teu kaharti keneh kumaha lamun panjang moal balik moal mendingan kitu Balik Ustaz. hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah yeuh makana yeuh kade singker sa istiqomah ngucapkeun la ilaha illallah tah itu ya nu kaduana sholawat sareng salam pamugi salamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam sayyidina wa maulana Muhammad anu parantos nyandak urang sadayana tinu poe kanu caang tinu bengkok kanu lempeng kedah kersa urang maca sholawat mah sabab aya opat malaikat pak ieu anu sumping khusus ieu mah sumping opat malaikat ka Kanjeng Rasul Jibril, Mikail, Israfil sareng Ijrail mah kumaha saur malaikat Jibril anu kahiji ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun unggal dinten maca sholawat kasalira 10 kali sabaraha kali saur Jibril ya Muhammad ya saksian kami engke di akhirat arek nuntun eta jalma anu maca istiqomah sholawat 10 kali kasalira unggal poe ngaliwatan kana sirotol mustaqim seperti kilat anu nyamber amin eta teh dipikeun keur jalmi anu istiqomah maca sholat sabaraha kali gitu malaikat anu kadua Mikail ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun di komplek BSI sabaraha ieu BSI 2 RW 22 pamajikana oge amin cirian saibu tanu nyebut amin saha itu bapak-bapak menita nani termasuk PKM pas aduh lamun ma istiqomah unggal dinten maca sholawat 10 kali kasalira engke abdi di akhirat bakal mere nginum ka eta jalma mere nginum tina talaga Kausar ma hampura tong boboraah sabotor komo sagelas ieu mah sakeclak asup kana ieu lame cai eta teh tina talaga Kausar sanajan 1000 tahun 100.000 tahun 1.000.000.000 tahun urang lilana engke di akhirat moal pernah ngasaan haus jeung lapar hoyong nu kitu hoyong ngan anu kitu teh bakal dibikeun jalma anu istiqomah maca naon sabaraha kali unggal dinten sia anu katilu Jibril Mikail Israfil saur malaikat Israfil ya Muhammad lamun mah umat anjeun di komplek BSI 2 RW 2 bojona henteu ngan hiji wekeun lah telepet ke Pak RW ya hukut we lah tapi ka maot da moal CF mah nya satuju mah nah dengekeun Pak lamun mah unggal dinten istiqomah maca sholawat 10 kali saur malaikat naon nu katilu Israfil yo saur malaikat Israfil ya Muhammad aing arek sujud di payunan Allah moal waka diangkat ieu sirah satungtung Allah can mere hampura ka eta jalma alhamdulillah geuningan dibela tah ku 4 malaikat
Yeuh anu kaopatna ya anu terakhir malaikat Ijroil. Ya Muhammad, lamun mah aya umat anjeun istiqomah sholawat 10 kali ka salira, abdi arek nyabut ruhna eta hamba dina nalika sakaratul maut seperti nyabut para nabi jeung para rasul ruhna teh. Alhamdulillah. Hoyong jika kitu hoyong. Tah itu ngan eta teh bakal dipikeun jalma anu kersa istiqomah maca sholat sabaraha kali 10 kali geuningan PDKM tah geuningan kitu keur masak maca sholat nuju nyetrika maca nuju ngomehan budak baca tetap dina hate. Yo wios di pasian ilmu ku abdi wios mak punten walar ku sadayana anu tengah jawab sing nyanung saya salakina saya tanu amin eta yo cik ridho teu caroge emak nyanung deui nah yang tengah jawab dengan ridho sing tarik ridho teu caroge nyanung deui henteu nah anu tengah eta tengah walar jika menuju atos. Yo saha anu ridho saroge nyangung eueuh. Yo aya rahasia punten ari mah osok masak nasi tara punten engke mah nasi dina nalika nuju ngagotrok tahu menggotrok henteu nuju mendidih buka heula nyanak macai sakieu sacangem bacakeun sholawat 4 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 4 kali atos kitu asupkeun langsung kana eta tah nasi anu nuju menggotrok. Ya siap saatos kitu wayahna tutupan deui tong diantep dibuka atuh moal asak-asak. Yeuh aya riwayat kajadian setiap eta hiji caroge eta heuda kiai sok ngaji karitu ka dieu da jamaah teh Gusti anu agung ku resepna eta ka kiai ka ustad loba nu naksir heuda ustad juga manusia atuh boga nafsuan betul PDKM manusia lamun ningali nu geulis kumaha nah akal kaseri sarua dan normal. Yo mak barokah maca sholawat dina eta nasi nuju menggotrok baca sholawat 4 kali setiap niat jadi terjadi eta mengageblek harupna teu pamajikan kabayang we pamajikan eta Gusti nu agung sanajan geus sepuh oge maneh kayung-yun kabayang bageurna kabayang nyaahna kabayang belana kabayang sabarna akhirna tepikeun ka teu jadi wae barokah maca sholat saha eta maca sholawatna wayahna pojokna tapi syaratna sanguna nuju menggotrok kumasna dina medikom pokona mah da medikom oge sarua aya menggotrok ya setuju siap mak so itulah yo pak yo halo bapak-bapak halo hei tong mikiran hayang nyanung oi hiji oge bingung sial keur maraban setuju mak tepuk tangan atuh mama dibela ku dewek sabab ia salah sahihina ustad yang menggalakkan tidak boleh menyandung lah setuju mak yo siap bapak-bapak montong hayang nyanung keun sabatae sing saroleh sing daek ibadah keun sabatae engke di akhirat diasup ka surga bakal menang 70 bidadari. Alhamdulillah. Hei siapa bapak-bapak 70 bidadari per bidadari susunya 2 dikali 70 sabaraha susuna eta tasya warak dah di akhirat 140
siapa hek teh jiga anu di imah sia bapak nu di imah mah mew di itu masalah leger. Nah, siapa Pak RW mana Pak RW yuk siapa DKM siap ya tos we nu ayeuna nu aya mah keureuh yeuh da ceuk pun guru mah yeuh sia mah pamajikan teh cenah jiga Quran butut Pak jika Quran butut kumaha ku butut-bututna eta Quran dibaca teu kabaca da geus butut dipijeun doraka tak kitu sia pamajikan urang teh satuju mah nah henteu lumayan lah daripada eueuh kan baik pada KM ngesepuh oge dicolok ngelok dicabut manyun ya ayo mah aya Pak RT mana Pak RT oh iya kan di ditu cenah aya genep RT teh mana sadayana Pak RT aya mana RT hiji mana RT 2 oh RT hiji mana oh ibu RT RT 3 RT 4 RT 5 cung mana RT 5 sia oh aya iya aya lamun teu hadir curiga nyanung RT genep mana oh, alhamdulillah katingali hadir kusabab teu bisa nyanung alhamdulillah aduh di dieu mah RT na saroleh euy alhamdulillah doakeun ah ka surga amin meh menang 70 ah sia tah menang 140 sia tah kalemon ayo cenah Gusti Nu Agung bahasa mana eta mah Gusti Nu Agung unggal poe nenen sia di surga mah Pak kade sia tong ulak ilik ka awewe teh geus sim nyaah we ka pamajikan ameh barokah rizki kitu tah siapa kade tong wani-wani nganyerikeun hate pamajikan sia nangan tiluan nu keprok tangan ieu jika nu loba nyeri hate ku salaki ari rezeki hayang berkah rezeki hayang loba tapi ka pamajikan pagaweanana nganyerikeun hate sia dengekun menang gaji setuk nate da mampir diganti heula di tempat edit tak sia katingali anu seurita tong sumpat saluinung sia ka pamajikan mah lamun wani-wani sumput salimun ka pamajikan tingali bakal setruk sia oh satuju mah gitu kade tong sumpah sungguh nu aya mah yeuh lamun hayang cek waringkas mung geuningan wae yeuh sing mineng merean duit jeung merean emas ka pamajikan mah satuju mah ieu mah ari pamajikan hayang geulis hayang menor hayang glowing ari mere duit kurang pagaweana teh nguseup kejang nguseup jeung gapleh aya di dieu sok gapleh aya di dieu teh aya nu sok gapleh aya mana jelemana wah lanjutkan Pak ya sia kade tong ngalalaworakeun ka anu sok gapleh aman jeung henteu na hiji wilayah teh kusabab aya nu gapleh da begadang wae da mayar anu ngarona mamahal makana di dia sok ajak bapak-bapak kabeh pinuhan ngantong di jero masjid di pos we jeung di hareupeun imahna teras sok anu sok gapleh mah modar balak genep bangsat arek ngaliwat sia eta modar sieu di podaran da balik deui hidup anu sok gapleh hidup ngan hampura anu sok gapleh mah tara panjang umur
Oh, udah didoakan ku babaturana oge. Eta pencit. Eta podaran modar. Makana urang doakeun anu sok keneh gara pressing engal mohon ampunan. Astagfirullahaladzim, eta kasalaki ngadoakeun modar. Pas ya cirian tanun hareup tah. Nu nangkep tuur. Mohon ampun. Tah kitu alhamdulillah. Lajengkeun tong areureun barokah. Biasana aman wilayah anu sok aya gara rapreh mah. Ngan kade ari gapreh unggal peuting tepikeun ka jam 1 jam 2 ari berjamaah hararese. Tah sia. Sok mah kitu. Tah sia lamun gapreh sumanget ka masjid hararese wayahna engke mah lamun maot salatan di eta di mah di pos gantungkeun. Gitu. Pinuhan ieu masjidnya kasadayana. Amin. Tah kitu sabab engke di akhirat aya hiji golongan anu lebet ka surgana teh narumpak masjid jeung masjid-masjidna ararasuk. Eta teh keur anu daek berjamaah ngahirupkeun masjid, bahkan arek ngabangun nyumbang. Gaduh artos ku artosna, gaduh semen ku semena, gaduh pikiran ku pikiranana, teu gaduh nanaon, makmurkeun pinuhan masjid ku berjamaah. Tah eta geuningan kitu kembali deui kana sholawat. Tah geuningan kitu mah sia maca sholawat teh kedah kersa ditulungan ku opat malaikat. Geuningan kitu siap urang sholawat sadayana maca siap. Mudah-mudahan sing jadi saksi sadayana amin nu hadir ya amin. Sadayana sintari salatullah salam Rasulillah sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Cik ya mak heula bapak-bapak repeh sadayana nya. Cik mak heula mana nih anu laras-laras jeung serius. Mak heula kompak sadayana 1 2 3 salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cik bapak-bapak Pak tong ngerakeun dewek lalaki Pak tong dibantuan kumiknya di bapak-bapak 1 2 3 salatullah salamullah subhanallah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cik ayeuna abi mah bade nyawer anu pang tarikna anu pang sumangetna. Cik mak heula nih pade KM kas eta seueur keneh. Pak RW mana? Ya Ustad RW. Siapkan urang sawer 50 ribuan. Aya teu recehna pade KM bongkar heula daripada aya nu ngabongkar. Oh, so siapkan 50 ribuan buru yo ka dieu. Sa panitiana ieu? Oh Pak RW nya. Ibu-ibu urang sawer yo. Tapi anu pang tarik sareng nu pang sumangetna. Cik ibu-ibu istri sadayana. 1 2 3 salatullah Ibu DKM nyerikeun hayang disawerna teh. Aduh. Masih kompak Cik bapak-bapak yo. Kasih contohnya. Ibu-ibu deui Ieu mana panitia, ieu moal ka payun, ieu nyawer.
Astagfirullahaladzim. Urang cirian ku abi. Cik mama, ieu mah serius urang sawer ya. Urang serius. Cik. 1 2 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Weh, mak kapilih ku abdi. Tuh mak anu calik nganggo kacamata saha eta? Weh, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ieu mak 50 angsulan mak. Ieu DKM cicing wae, ieu san RW era ieu, Bro. Mak yang angsulan mak. Teu aya angsul. Lironkeun heula ka warung. Kalem cik ayeuna bapak-bapak ye. Pokona kudu tarik bapak-bapak. Bapak-bapakeun name hiji ye mak-mak. Hek ieu teh aya 50 urang ge sawereun teh. Gantian ieu DKM jeung RW. Cik bapak-bapak ye. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu di pengkerteh Pak RT genepnya. Kakuping, untuk kakuping Pak RT ah. Aduh. Eta saha tah hareupeun Pak RT anu make ciput saha? Nah, menang 50 euy. Angsulan ieu buru, kasihkeun ka si mak. Iya buru cana ka dieu. Bagi 2 jeung si emak. Heuy tepuk tangan dong. Urang mana ieu? Karenal henteu? Nah teu karenal geuningan urang mana ieu? Sareng si emak tuh bagi 2. Tepuk tangan dong. Sok buru Pak DKM kaluarkeun eta kas bongkar. 48 urang deui. Woi, alhamdulillah. Tepuk tangan kasih mah tepuk tangan. Wih, luar biasa. Nuhun. Doakeun mah abi nyanung deui nya. Oh nyanung usaha. Satuju nyanung usaha satuju. Tah geuningan kitu mah hampura pisan abdi teh regreg sumping ka dieu teh sing diangkeun we warginya. Ieu ningal regregna teh kieu pas ningal anu ngaos Allah ibu-ibuna manekot loba kieu. Luar biasa di pinuhan sing horeng mah abdi ngaos nguriling dugikeun ka Riau. Bahkan hampir 2 sasi abdi nguriling ka Riau. Nya Jawa Barat bahkan abdi ka Pamungpuk Garut Santolo tuh dugikeun ka ditu abdi ngaji. Nya kudu nama abi ayeuna ge ka Cirebon jeung Kuningan tapi ku sabab eueuh nongonang karena naon ka ditu maning ka dieu we ku sabab ka dieu mah bakal menang aman. Astagfirullah eta ngarekan kencreng menang amplop di mana teu di dieu mana udu billahi min dalik teu beuki amplop.
demi daek samedin teu beuki termasuk eusina da anu sok buka teh majikan da lieur geuningan pamajikan abdi teh mah awewe Gusti nu aku cek batur mah cenah bojona ustad anger beuki duit sarua di dia sarua astagfirullahaladzim aya balad geuning tapi mak si ada realistis leres mak da zaman ayeuna mah sagala rupana ge nganggo duit sok sing tarik mak mumpung datang satu mak bapak-bapak di luar caroge mak mumpung araya sing tarik jawab meser tiung make duit meser saragam make duit resiko dapur kudu make duit jajan budak kudu make ka pasar tongeng kudu mawa kadenge teu Pak astagfirullah aya nu bonge si bapak ngadak-ngadak barudak bener iya si ada realistis zaman ayeuna mah sagalana oge butuh duit Pak sia dibongkar ku dewek ayeuna ieu da sebenarnya pamajikan teh teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh paduli teh teuing arek ulin teu balik-balik sapoe dua poe nu penting mah mekelan duit paduli teh teuing resep museup resep gapleh nu penting mah nu diimah mahanan nah sia kadenge Pak iya anak budak bener paduli teh teuing pamajikan yo sia mikir salakina paduli teh teuing geus kolot hideung caketrek ngap paduli teh teuing nu penting mah loba itu ya teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh soalna anu aya di pikiranna teh lain salaki tapi Pak kadenge teu kitu pamajikan urang teh geuningan nu kitu rek dikukut wae Pak piceun mak cirian tanu make jaket piceun eta carogena saeta ah sia balik ngaji si bapak dicekek ku pamajikanana tong dibere tulak lah kuman sekali deui piceun teu Pak nah repeh tuturkeun jeung sia mantau ka inung maneh nya bawaan baju dibawaan kana koper cung keresek ujung kana dus salakina nuturkeun sia ka mana nya ngilu cenah ka mana nuturkeun tah pokona mah sing nyaah ka bojong mah nya naon sababna ieu geuning barokah sia rezeki teh salah saeuteuh ngajaga yang manah bojo satuju mah tah geuningan kieu yo lanjutkeun mah yo langsung we atuh da ieu tos pade sajam yo kumargi kontrakna Ustad Haji Sumping sareng Pak Karlan mana Pak Karlan oh iya tukang son mana tukang son oh siapa Masya Allah iya sona meningeunahun pisan aduh didoakeun kurang sadaya sing asup ka surga ujung son-sona Pak ame di ditu bisa karaokean masih ada awewe zaman ayeuna mak-mak diajak ngaji mada hararese sok anger hararese kurang pecakan ku abdi mak siap dipecahkan siap pinter ngaji nama unggal minggu bahkan bulanan diubek mak-mama RT hiji aya pengajian saragamna iyo pindah ke RT 2 saragamna iyo deui boga kabeh saragam duka teuing nyicilanana kumaha salaki anu lieur teu pikeun kaherang kanyutna Gusti nu agung di Al Hidayah non Al Bayyinah ieu seragamna teh di Al Hidayah beda geranya Gusti nu agung
Yo, getol mak karena pengajian nanti alhamdulillah tepuk tangan dong. Wih. Tapi mah hampura. Sanajan emak getol ngaji unggal poe bahkan mingguan tepikeun kabulanan dipinuhan ku emak eta ngaji. Tapi aneh anu pinter mah bapak-bapak. Sok kurang pecahkan ayeuna. Padahal bapak-bapak ngaji nanti tara serius. Ngaji ku ngaji nah hadir ku hadirna tapi kalaka bari tuh tinggal di tukang riudut we rada nyeri hate dewe da biasa nama angkat ngaji dugi ka tempat da golosor eta teh saseloprok atuh cenah ustad abi teu uninga cenah ududna dibejakeun refil biasana saselop eta teh biasana di ditu atuh cenah di dieu nya biasakeun we ades tan ya mumpung warung can tutup buru rokok naon cenah mah tadi Samsu Repil sok buru amung eta mah murah ada lanjutkan mak ya aneh anu pintar ada lain mama tapi kalau bapak-bapak sok mak punten ya teruskan mak iya urang ngaji urang bapak-bapak heula we nya pak teruskan abi arek maca ayat teruskan ku bapak-bapak ya lalaki ya tong rarepeh wae tong ngerakeun bismillahirrahmanirrahim salamu qawlam mir rabbir rahim teruskan pak alhamdulillah bapak-bapak bisa ngejawab cik ayeuna emak-emak ya teruskan mak bismillahirrahmanirrahim salamun tadi tanya teruskan mak salamun ala nuhin fil alamin hararepe cik bapak-bapak yang sing tarik ngejawab tong ngerakeun pak teruskan kedua na bapak-bapak bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fid dunya hasanah pinter bapak-bapak sing tarik Pak RW tong ngerakeun mana Pak RW jeung Pak DKM ieu cik mak oh alah anu gampil robananya bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada salah jeung kadinya coklat kucing kulubana badain hadain anak buah kosong anu pinter mah bapak-bapak tepuk tangan bapak-bapak luar biasa cek abi ge da mak tong protes seumur-umur ngaji aing mah jamaah yang protes iya pas ya kudu apal kahayang pamajikan teh kahayang teh healing raras mah raras kahayang teh hiburan dibawa ngaji mah hese napelna tapi mun dibawa hiburan cing anu katiluna teruskan ieu mah teruskeun tong ngerakeun yo lamun katiluna anggar teu bisa ngajawab hampura mending keneh baralik we lah sok terakhir ya asal jawab ya nu katiluna mama heula cicing bapak-bapak tong dibantuan mangga dulu aku suka padamu dulu aku memang suka anjir cek aing oke cek aing oke naon
di bawah ngaji mahala rese teu bisa ngajawab, di bawah dangdutan mah calawak kabeh. Astagfirullahaladzim. Salira ayeuna aya anjay. Bener mama tuh makana ieu Pak RW tong di bawah ngaji wae. Kali-kali mah ngayakeun dang. Satuju henteu. Saya tadi nyebut satuju. Cirian. Ciri anu agung kimar seperti dangdutan di imah berarti. Cik jawab ku sadayana Pak. Hanya dia Anjir. Padahal ditah ke bapak-bapak, ada ibu-ibu nu ngajawab teh. Tuh, makana geus ayeuna mah tong diajak ngaji lah. Maning keneh dangdut. Pak Karlan, mainkan dangdut. Ayo. Musrik. Kamana wae ngaji mah. Eta mah tagoni zaman baheula mah. Tos, geuningan kitu tah, yeuh. Pak siap. Tuh. Ieu atos pada sajam. Ieu siap, ieu sajam siap. 2 jam. Astagfirullahaladzim. Ari eta sesana anu sajam berikutna saha nu mayar? Da kontrakna ge sajam berarti sesana ngalembur. Pak DKM udah tanggung jawab ya. Ma, yo lanjutkan. Iya tanya tadi sejak memperingati Isra wal Mi'raj. Kieu weh ayeuna mah ye kumargitos wengi ye. Tuh, sakedap deui. Ma, Pak punten. Nabi Sulaiman ninggal 3 binatang. Kucing, gogog, sareng babi. Nabi Sulaiman ngemut kieu. Allah kok nyiptakeunnya kucing, gogog jeung babi. Rek diajak ngawang, kok rek diajak ngobrol sia ku dewek. Cik manehna eta geus diciptakeun kucing, geus diciptakeun jadi gogog, geus diciptakeun jadi babi. Nah boga teh rasa syukur manehanana. Nah, nu pertama ieu ditaros ku Nabi Sulaiman kucing. Kucing. Meong. Tah, ngajawab lumayan make kacamata. Yo. Ari maneh geus diciptakeun jadi kucing. Cik hayang apal maneh boga rasa syukur teu. Eta dikersakeun mah kucing tiasa nyarios kieu. Nabi cenah syukur alhamdulillah aing geus diciptakeun jadi kucing. Abdi teh syukur ka Gusti anu Maha Suci teu diciptakeun jadi gogog. Nya naon kitu? Nya abdi mah cenah bisa hirup jeung jalmi teh. Bisa kuna-kuna lain di luar di teras bahkan di bumi oge bahkan teu kurang sok aya nu tidur di kasur. Abdi mah sedang kitu syukur alhamdulillah diciptakeun jadi kucing. Oh kitu geuningan. Nah cenah cik anu kadua aek naros ka gogog dipanggil gog. Cik sia maneh ku Allah teh geus diciptakeun geuningan sungut maneh teh najis mugol adoh. Di kumahna ge teu cukup ku sakali ku cai kudu ku 7 kali. Cai na 6 kali salah sahijina ku taneuh. Ya sia Nabi aing mah geus diciptakeun jadi anjing tepikeun ka najis ieu sungut aing. Di kumahna ge ku 7 cai tapi sanajis-najisna aing bisa dikumah ku cai 7 kali salah sahijina ku taneuh bisa disucikeun cenah aing mah. Sanajan najis mugol adoh tapi eta sungut jelema lamun geus nganyerekeun batur nganyeri hatekeun batur arek cai kumana bisa ngumah kana eta najis.
samudra mana anu bisa ngumah eta kana najis sungut jelema anu nganyeri hatikeun batur. Beras Ustaz. Makana kudu hati-hati. Ya. Yo. Lolobana mah pamajikan. Aduh. Salaki kurang duit jubras jeb. Salaki ulan ulin wae katingali dina keuneupan jeung awewe jamutrat jamotrot. Padahal inungna. Astagfirullah. Syukur sana Nabi abi teh geus diciptakeun jadi anjing. Abi teh diciptakeun jadi bagong. Heuh babi. Alah sia. Heueuh. Nu katilu ditaros eta babi. Bi. Babi. Cik sana kuring hayang nanya ka maneh. Boga ke sia maneh rasa syukur sana ka Allah geus diciptakeun jadi babi. Eta babi mah dikersakeun biasa nyarios ya Nabi. Aing syukur alhamdulillah geus diciptakeun jadi bagong. Nah kitu syukur abi geus diciptakeun jadi bagong, abi teu diciptakeun jadi jelema anu sok ningalkeun kana salat. Sing horeng bagong jauh lebih mulia, babi jauh lebih mulia daripada jalma anu osok ningalkeun salat. Tah sia kitu geuningan anu masih keneh hararese kana salat berarti diri nate anger mah jelema eta mah kasalaki jika nu ngamek bener bagong cenah Gusti nu agung makana kedah kersana tep ade kana salat yeuh kumasana abi anu sos kalangkung baheula sok kaliwat rumasa kerjaman ngora loba ulin wayahna kodoan wayahna we saur madhab Syafi'i mah niat salatna teh Gusti niat abi ngodoan salat di cicit atos duhur salat duhur deui atos asar salat asar deui atos maghrib salat maghrib deui atos isya salat isya deui atos subuh salat subuh deui itu atana bisa ke acan salat subuh mendingan ngodoan salat ngagantian wayahna naon sababna sakabeh amal hade lamun salatna ade lamun salatna putut komo ninggalkeun salat rek alus kumaha sedekahna rek alus kumaha puasana arek alus kumaha umroh jeung bunga hajina da salatna ge awon wayahna tah geuningan kitu wayahna atuh kedah daek salat siap sadayana siap salat siap salat naon Salat tahajud. encan asup ieu saha ustadna di dieu wayah kieu ngajak salat bawa aliran teu pararuguh ieu wayahna kedah netepan kedah rajin mudah-mudahan urang sadayana dipasihan taufik sareng hidayah sehingga urang sadayana kersa ngalaksanakeun netepan amin. Nah itu geuningan tos lama-lama teuing nya ayeuna teh nyambut Ramadan keun kieu we mah wios abi urang tutup ku dongeng deui wios yeuh mah meh kaharti ku carita teh sok mangga pilarian dina kitab Buratun Nasihin yeuh dina riwayat eta Allah nyiptakeun malaikat pada KM tugas malaikat eta teh ngurilingan alam dunya teu eureun-eureun ti mimiti diciptakan tepikeun ka engke kiamat eta malaikat ngurilingan alam dunya teu eureun-eureun sing horeng di hiji waktu pas nuju nguriling aya cahaya anu ngagepur ti bumi ti alam dunya tepikeun ka tembus ka langit malaikat eta tertakjub we pokona mah kata Haji lain Ustad Haji takjub eta aya cahaya tepikeun ka tembus ka langit turun eta langsung ka bumi ka alam dunya ditingali di teangan sing horeng
aya liang di deketan guha asup kana gohok kana jero guha ditingali mah sing horeng aya hiji jalma ditanya ku malaikat ari silaing saha euy cek urang Garut mah kitu tah amuing itu tah cek orang cek orang Samarang mah amuing cenah aya malaikat nanya abi mah jelema cenah lain bade naros ari hidup cenah salira boga amal naon sehingga eta rarai salira mukanya sampai bercahaya memenuhi ini guha bahkan cahayanya sampai tembus ke langit cik cenah ari maneh boga amal naon ya cenah ari abi mah di dieu we cenah tirakat bebeakan ibadah ngajauhan ti jelema mung babarengan jeung jelema sieun ngalaksanakeun dosa sieun terjerumus kana maksiat sehingga abi cicing di ieu guha geus sabaraha lila cenah di dieu guha ceuk sapalih kaol 60 tahun di guha ceuk sapalih kaol tepikeun ka 200 tahun di guha Gusti anu agung eta jalma reuas alah geuningan tepikeun ka kitu nya cahayana rarai abdi minuhan ieu guha bahkan tepikeun ka langit tembus eta jalma naros ka malaikat malak hampura lamun hiji malak namina lamun jama malaikat malak kuing uing senarek nanya eta ku hebat geuningannya amalia uring teh cik aya teu anu jauh leuwih hebat tibatan kuing cek malaikat cek malak anu tadi ngajawab kieu kisana ye sia tuan salira mah eueuhna naonan eueuhna naonan nya saha kitu anu ngelehkeun amaliah uing cek eta malak engke di akhir zaman umatna Kanjeng Rasul anu puasa Ramadan geuningan kitu tah si anu daek puasa bulan Ramadan teh ngelehkeun jalma anu tirakat bebeakan 60 tahun tuh balik-balik ke turun-turun cicing dina jero guha geuningan kitu tah siap puasa Ramadan siap setuju Pak bade puasa Ramadan bade nah wayahna tah geuningan kitu kumaha kitu aya nu huai jeung budakna tos tidur karunya berateun ngais wae da salakina mah kalaka udud ieu panitia teu ngarti-ngarti asa can aya ieu udud di tadi bohong gitu jeung dibere tisu WC deui aduh anjir asa umur iya ustad disarwakeun jeung WC hah Gusti muat sekian lama ibu DKM aku menunggu kedatangan rokok Repi itulah mudah-mudahan Pak DKM jeung Pak RW ngadangu ya termasuk Ustadz Aji kade tong dibawa balik ka imah da didinya mah Ustadz teu udun ya tah kitu mati abdi hapunten kasuhun ieu teh kedah nama seueur bahasan teh siap abdi 2 jam tong beberah 2 jam abdi mah 3 jam oge siap insyaallah ikhlas ikhlas abdi mah alhamdulillah meskipun teu bere udun ikhlas ngan pamajikan ieu teh sok nanya abdi mama teu hayang tadi ge karena nahaon teu butuh amplop duit kan pamajikan sok nanya gitu. Makana daripada abdi gelut jeung pamajikan mending kana gelut jeung panitia aja oh da tadi oge cenah moal dibere tulak si bapak tah gitu da geus kikian teh nya bade ka mana rapi manya anu ngora da teu boga nya arek ngaji tah biasana mah abdi ka Garut ka Cianjur nya sampai ka Riau diubek balik ngaji teh mah mawa beas mawa kurupuk mawa ranginang termasuk ka tumpeng-tumpeng mawa
contoh pisan pamajikan teh. Duh ku santri keasaan, makana yeuh tong membuat saya nanti dengan istri pas saya. Wayahna itu daripada soto dewek mending kena Siti. Aya ku Siti di dia aya. Mana? Bungkus. Wayahna di saosan aya Siti. Itu tah anu kadua nah Pak. Ieu zaman ayeuna mah razia teh lain beurang wae. Penting aya razia polisi. Bener Pak. Daripada abi ditewa ku polisi, mendingan gelut heula ayeuna jeung DKM. Harita Pak balik ngaji ditewa ku polisi, ditingali balik ngaji ku sabab aya berkat. BRW cauna ku abi teh polisi, biasa mah dibawa balik ka imah. Tah daripada abi ditahan ku polisi, Pak. Astagfirullahaladzim. Kakaraun aing ngaji seumur-umur kan bae cenah ustad ditewa ku polisi. Urang mana eta si Teteh? Aduh, jadi teu hayang. Tadi nama sugan we aya rana di dieu teh. Teu jadi Kasalaki tepikeun ka kitu. Kunaon Teteh jadi rana? Hah? Tuh, buah dicekek ieu. Gusti nu agung. Tah kitu pada KM daripada abi ditewa ku polisi. Wayahna Singartos naon Bu DKM? Berkat tah kitu. Kok mau di Ciamis mama tepikeun ka mahanan becak. Tah kicimpring opak. Ruas Pak Ustad, naon ieu teh Pak? Wayahna beca cenah canak wih. Teu hararayang teuing karon beca. Teu usum. Maksa eta wayahna ieu beca bawa. Aya ditingali. Nah beca teh di karungan. Si goreng kicimpring. Tah wayahna PRW bungkus di ayeuna wayahna. Itu. Tah kitu kasadayana mak angkat Pak sadayana panangan urang ngadoa Pak. Mudah-mudahan di wilayah ieu diberkahkeun ku Allah amin. Mudah-mudahan mak si bapak ieu caroge saha wae ya sing disehatkeun lahir jeung batin amin. Sing satia sing nyaah ka bojo amin. Atuh murang kali sing soleh sareng solehah amin. Atuh anu teu acan jodoh mudah-mudahan sing kenging jodoh deui. Atuh bapakna mudah-mudahan usaha ka mana wae sok teu naon nu penting mah sing cager bager sehat euceung hasilna we berkah amin. Khususna ieu wilayah mah sing dijauhkeun ti musibah jeung petaka amin. Tah lamun ngadoa musibah tolak bala teh kenging kieu mah Teteh tolak bala mah kedah kieu. Karya sadayana karya lamun ngadoa tolak bala sing dijauhkeun tina musibah kalaka menta musibah tadi dijauhkeun kedah kieu karya sadayana. Gusti ya Allah tebihkeun musibah jeung petaka di wilayah ieu amin. Gusti sing dijauhkeun keluarga jeung wilayah ieu tina narkoba amin. Sing dijauhkeun tina pergaulan bebas amin. Sing luhur dadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh janda eta teh janda. Dadah.